asa naik kudanya mah. Sabi Lulungan, kesan gotong royong. Sabi lulungan, sifat cili rojong. Sabi lulungan, genteng gula potong. Sabi lulungan, persatuan tembong. Urang teh kudu ngahiji disatukeun. disatu. Kula gunu bieu teh geus ditembong. Menyatukan mah. Sok salah. Nuang. Eta mah. Nyatu, barang tuang. Menyatukan. Jadi menyatukan teh jadi menyatu. ngabeungkeut. Ngabeungkeut kudu sahat teh. sahat. Kudu sahat teh. Kudu sahat teh. Nya Hate akang jeung hate abinya beda atuh Kang. diusahakeun kudu sarasa. Sabirahma Dina gerak sareundeg saiga sababot sapihane. eta mah direngkap paripola Kan tadi saur Pak Jenderal kitu. pinter. Atuh pinter. Cerah ari tos tepang jeung Pak Jenderal mah. Lain kala ya itu saha barang dahar wae. Atuh ka dieu. Ka dieu. Itu bagi-bagi. Itu kan dekat kali. Bagi-bagi aing mah. Nya. Haul ke bonak ini cing heula. Cing heula. Kela. Nah, ieu teh Nya. salah sahiji kaunggulan nu aya di Sumedang. Sampai ieu teh. Dah Ih, nu kieu semuanya iya, sahabat hayang apa ieu teh ti lemur kuring ye. Emang aing mang teh heula aing mang dadan ti mana? Ti pamulihan. Geuning. Nah aya di dieu atuh. Nya kapan keur Ulin ka. Ulin. Ulin ka Aya jadak artis mah. Oh, artis mah dipanggil ka mana-mana artis. Artis Leuwih atuh. cerdas. Selain alus kanu hate, Nya. mantak cerdas, oge mantak moal beunang ka bobodo Heula ieu teh ti saha Ieu teh tuh? ciri mah apa ti Pak Jenderal ieu. Napa? Ya napa? Sok ari Salah wae aing. Ocon. Sok heureuy. Tah we Cilembut teh kieu. Di Sumedang ya teh asli. Rasana kumaha geura sok? Amis. Seperti naon? Madu Pananaon oge dipesek, dipesek, diguarkeun, diguarkeun. diasupkeun. Nah, aduh. Apal tuh sejarah ieu Cilembu. Kumaha? Nah, nya biasa. Kan urang ditu Tadi urang kitu mah kudu nyaho. Sejarah wit Cilembu. Salah, nya. Salah. Acan nerangkeun. Acan suka dengeus. Sejarah wit Cilembu. Bener Ya. Teuing urang-urang. Iya nya. Ieu kudu. Sok ayeuna cek menipu. Kumaha? Tah, ceuk abdi mah Sajarah. Sajarah teh. Kan ayeuna mengandung ayeuna nasi goreng we nya. Eta teh kolot baheula teh hayang supaya sangu eta teh awet digoreng. Jadi moal aya basi. Jeungeunna we tuangna teh kitu. Jeung aya aneh mah, make jeung aneh. aya perbedaan antara huy jeung awewe. Iya sakral. Sakral anjir. Ari huy mah beuki peot teh beuki amis. Tah, heeh. Amis. Aya apa? Ari awewe mah beuki peot teh beuki pahit. Kitu. Wis kana fisik mah ripu. Mas, ieu mah. Ya, aya huy Cilembu. Cek Mang Ipung ieu mah sajarah. Dana ieu mah dana ayeuna bentuk masih ga sampe nya. Sampe. Ari rasa mah siga naon tadi teh? Madu. Siga madu. Moal kitu ge teh. Bahan-bahanna teh tilu terigu kitu nya. Ngomong. Kawinan jeung jati moal kitu. Tuh kan. Itu Pan jauh. sejarahna teh baheula teh. Ye, aya nu kaleuweung. Mangi ieu, kadaharan ieu. Ente nanyakeun leuweung sing sumpah Kang ieu mah nanyakeun teh duit Cilembu. Heueuh, pan ieu Sajarahna sejarah. kumaha? Sejarahna teh aya nu balik di leuweung. Heeh. Mangi ieu, kadaharan ieu. Dihakan ku maung. Dikulub, dikulub di beuleum. Hmm. Hese di leuweung mah di beuleum. Ngan maneh teh ngahulang teh ieu geus peot. Amis. Amis. Cobaan diasupkeun. Kasaha. Naon teh? Kana seuneu. Kana seuneu sok kamana wae. Aing kacau euy, pikiran geus rudet ayeuna mah. Rudet aing ningali beungeut si Mang Dadan mah euy. Marak pasti. Mesum. Teu asup di. Aing nya. salah di. Aduh. Ya, kumaha. Dibeulem. Belum. Geus dibeulem. Belum tuh dijahit. Nah, abad disebut ubi Cilembu. Pan eta sajarah teh maksud teh nanyakeun eta. Aing mah lain Apaan bari ngopi teh? Amu inget kan ngopi mah. Amu. Jadi mah meureun eta ge. Amu. nya bisa wae atuh aya kitu mah nya rekayasanya. Ayeuna dikieu ge ambuan. Oh. Ubi Cilembu teh tina ambuan. Heeh. Atawa diletak bari jeung di ambuan. Meureun kitu. Anggeus teu ngarti ieu mah nya. Anu sidik urang anu punggunna urang tanya. Nu sidik mah kieu ya Mang Dan. Cenama singkatannya Cilembu teh. Moal saja di
Ci teh awewe eta teh berupa awewe ci mah. Bahasa Cina. Mun engko lalaki. Mun awewe mah ci di mana-mana ge. Lem teh jadi aya nu lempeng kitunya. Aya gini. Gerejem nilem. Lem. Oh, tina gerejem nilem. Bu, Aing mah sampe ngeuti sih ieu mah. Bu, eta teh awewe deui bae nya. Jadi eta teh dagang awewe ieu teh. mun nu dagang ubi cilembu jarang ditungguan ku lalaki. Jadi ku awewe. gitu. Jadi we cilembu, bu. Meser hui. Ya. Ada hui ngaranna mah. Hui. Tapi aya deui nyebut bolet. Naon bolet mah lagu sih teh. Nah, lagu tah bolet. Kembang bolet. Sisi pager. Kembang bolet. Sisi naon atuh? Kembang bolet. Mas di Jawa. Lain tapi yo hui cilembunya bisa nepikeun ka jadi oleh-oleh Sumedang. Bahkan nepi ka Jepang. Cing atuh kali-kali mah pamarentah teh ngayakeun gantungan kunci Yo. atuh Tapi kan bonsai dijadikeun gantungan kunci nya. Peneliti mah tapi ka anu neliti Mun urang mah teu ngarti melakui di Pak ieu. Sajauh mana pamarentah ayeuna sok merhatikeun kana hui cilembu ngadahar ge tara atuh. Eta. Kuduna teh ieu. Lamun Lain, isuk-isuk cai heula ngadak-ngadak cerdas. ente ieu mah Ini gara-gara hui aing mah. urang mah loba keluh kesah warga masyarakat ieu. Pang-pangna mah anu dadagang hui cilembu beelian atuh ku pamarentah. Ulah ieu mah hotdog burger nu kararitu geuninnya roti anu make oli teh stempet. Cik atuh sadiakeun jajarkeun. Lalu kitu aya senapetan kitu aya naon eta. Sele geuningan nu kararitu. Kahayang teh kudu aya merhatikeunana. Perhatikeun ieu. Ieu mah taneuh keur melakui dijualan ka investor. Oh leung dijualan ieu mah beak, diboykot sia teh. Heeh. Dipeka milik. Dan dipake tempat wisata teh. Deung lamun di wisata teh wisata melakui. Heuh saha nu rek datangna wisata atuh ari di kitu-kitu mah. Ya eta mendak teu nyamung. Lain iya Mang. Ieu teh karunya petani-petani hui cilembu teh jadi pemasaran bingung tina pemasaran teu payu manehna ngadon ka pasaran. Arabus pasar da stres ya teh. Eta teh kitu. Stres atuh dagangan teu payu. Ari budak kudu dahar anggar. Ari ngaran urang ngaliwat teh katen Pak Ecek Binu. Nya sia kana sate kulit deui wae. Sate kulit deui wae. Minang disunatannya juga teh aing mah teu ngarti. Ieu mah hui cilembu heula we. Urang kumaha cara ngarojong warga masyarakat hui cilembu. Ai urang mah leung ieu. Tingali Pak Jenderal mah daek meulieun nu kieu. Eueuh gengsi. Nya untuk ka supermarket naon tanpa pamrih. Oke. Pak Ieu Jenderal mah pamirsa nu aya di luaran Sumedang teh hoyong ngaraosan cenah rasana kumaha saur tadi Mang Dan. Rasa teh asa madu. Di mana cik pami hoyong ngagales cenah ieu hui cilembu di Sumedang teh. Di Sumedang mah ayeuna kudu ka Cilembu lamun hoyong asli bari Mana urang. Cilembu teh di mana? Cilembu teh pamulihan Pamulihan. Desa Cilembu. Desa Cilembu. Geningannya. Tangan. Pamirsa. Iya. Ulang oge ulah ka pamirsa wae. Heeh. Da urang oge kade di tempat ieu kan tempat wisata ieu. Itu di Wisata mana itu? alam Gajah Dui, Pak. Oh, itu di mana? Gajah Depa. Sim kuring tadi dasar lulunggukeun aja jual di dia sim kuring kada teu ngarti kita. Ieu teh endah sia Mang. Jang turun eta budak. Londok. Londok suka teh budak. Cimalakanya, Cimalaka. Sok Cimalaka. Cimalaka tuh. Pak Jenderal wae henteu. Padahal ieu teh Di Sumedang, nu teh cicingna teh di mana? di Cimalaka Gajah Hayang Depa. Ngangkat iya, lain ngangkat hui, ngangkat potensi anu aya di Sumedang. Salah sawiosna Iya, produksi anu tos kawentar. Kawentar. Di Cilembu. Dugikeun ka Jepang ge dugi teh. Matak gunakeunlah potensi-potensi Sumedang teh sok atuh urang pikanyaet tingali Pak Jenderal manu kieu oge Pak Jenderal mah bakal hirup patani-patani ge bakal beelian tuluy bakal mangga. makmur. Nya tuh. Kayak urang beuli lah ke mah. Dalamun eta mah kieu we lah engke urang guardain nu lainna mah Mang Dan nya. Lain Kang Bosa sih gede kieu. Anggeus tong ngomong-ngomong kitu ah fisik wae didinya mah. hui Cilembu yeuh nya. Ayeuna kieu we. Pamirsa, pokona mah upami pamirsa kangge urang sadayana anu bade ngaguar, share, like nya channel ieu tongton teras wartosan tatanggi sadayana upami tiasa mah sa Indonesia lah sing sumpah. Sadunia. Heeh, hese di Sumedang neangan beungeut sigan nu kieu. Da. Ma alo mah teh da. Nya kitu lah pokona nya. Heeh. Wilujeng nyakseni
perjalanan anu engke deui. Sabi Lulungan dasar gotong royong. Hei, Sabi lulungan sifat silih rojong. Sabi lulungan genteng ulah potong. Sabi lulungan persatuan tembok. Hatur nuhun.